Raksa Art Production. Apaan tuh teh lumayan 7.000 ge kesal teh buku hese jelema ari nu beungeut na ruksak mah Naonan naon salah Nah atuh dawala eta mah dewek teh nginjem ngan pedah teu kanyahoan meureun ku maneh nya hampura we dilebah deui nya mah Raksa Art Production. beungeut kitu aing mah amit-amit jabang bayi ulah saturut-turut mah eta si dawala teles angen euy lain atuh dana dibandingkeun beungeut kitu jeung juru kawi meni jauh tanah ka langit atuh halus banget kau aing juru kawi lamun cara mobil Fiat Sepertigo lamun cara mobil Mercy manehna lamun cara mobil sepak bor ti Dagor komo mun lalajo juru kawi lalajo bioskop lalajo sandiwara pangabeki manehna ngadul we lalajo bari nagong ngalalajo anu keur ngaheujeun batur mah meuli suling niup suling batur mah niupan argol ngeunaheum manehanana keur ngepohe niupan bujur hayam majarkan teh cenah bujur hayam teh lamun ditiup mual majar Mangas deuleu ulah rek sembal ka piguyun ulah rek sembal ka piguyun mangga barang nuju raos ngan dikasapraptanipun sinten ingkang lumampah dateng harsaing pangonanira kajabi satria pringgendari Gatut Kaca wa badrana ya ulah kaget cuk ulah Gatut Kaca ai ngeran juragan abdi nu tara-tara tisinanteun pangaulaan ti rurumpahan kersa sumping katumaritis adat aya pikir naon pangaulaan abdi nu agan ti payun eda agung cukup lumur jemar hampura anu ditedak mok bilih bae jisim abdi raupun anak tetiasa nyugemakeun duka sumpingan gamparan juragan abdi kaulan ngeran wa badrana ya perlu uanya kaayaan di negara dina waktu ieu bet aya naon dudungan abdi saliyana tiwa Prabu Darma Kesuma leungit tanpa lebih hilang tanpa karan timang kabeh para pangagung lir lali kana janji satia ka nagri kabeh para pangagung ingkar tina kasatiaan ka nagara anu sakiwari para pangagung ngabogaan karep nagara amarta yang kapibana ku di antarana malah anu ketengeunana ka kaula ancaman ti astina anu diucapkeun ku Wikudrona hal ieu timbul amarah dari kaula tapi Rama Paman Arjuna lain ngarti kalah karek ngalan nyawa kaula kumari gitu omat kula amanat ka arandika sakabeh pangeusitu maritis sing areti ati lan niatna nyang hareupan pangagung amarta ayeuna daon sababna bari jeung ngaku rasa deudeuh welas asih tapi sabalikna timur racun nu matak ngaruksa ka sakabeh manusia amuing tuh geuningan jangan anak bapak ceuk bapak ge ulah sempal ka piguyon teuing ulah suka-suka wae ulah suka-suka janganlah kepada oge Pak orang teh jangan supaya orang itu harusnya pikirin ting nya atugan sawios ari ribut mah bulan nya ribut bari dikumahakeun atuh bulan ya pot sing giatna sampean sumun kan tenan eri ngajaga diri sorangan mah eta mah prayogi kula Gatut Kaca rek lumpat ka mana sampean wa batrana ulah dibejakeun kula aya di dieu ulah dibejakeun kula aya di dieu ulah kiwari indit rek indit
timalan kamparan mangga nu tebihan heulaanan agan juragan abdi. Baca tidak benar. Oh, raja. Kakang Semar. Ai pangawulaan abdi. Sumang aya ji sim abdi lurah Semar Badranaya. Mulih ti mana agan teh gamparan? Ka mana ari Gatut Kaca initna? Saha kula Gatut Kaca? Ai. Teu aya juragan Gatut Kaca ka dieu mah nun. Pak, ulah ngabohong Pak, Gusti, manggung sia teh kumaha cepat wae siapa aing. Jak bapak jak juragan ge ulah bebe jak burung. Alah, jelema ngabohong mah da kabenon. Terang-terangan we da geus karolot sina di araradu hayang nyaho. Keun. Nah, abad kudu make caricingeun itu manehanana. Lamunnya ge baruga pikiran berjeng balana mah di araradu kitu hayang nyaho eta manehanana keun. Aduh, ambuing. Nah, kumaha sia teh cepot? Itu kumaha apa nu penting mentong ngabohong bajakeun juragan Gatut Kaca aya gitu. Lamun kitu Semar Badranaya sampean kurang ajar. Rek nyieun sailon sapongko jeung si Gatut Kaca. Badranaya batandih rupana hade di podaran anika ku kaula. Bahaya. Agan lupa tuh jang Kaca. Badranaya. Lurah Semar Badranaya jadi undangan Arjuna putra Panangah Pandawa. Anu teginten amarahna Arjuna barang aningali Badranaya lumpat ka alas penggading acara. Kalayan tengah alas anu dilebetan ku Badranaya ku pangawasana Semar nyatana poek mongteng teka tingali curug-curug acan paripaosna. Atu Arjuna leungiteun udaganan ananging barang bade mulang maksad Arjuna ngantun Badranaya. Anak ret tangah kajomantara aningali Gatut Kaca pringgenani nuju ngawang-ngawang. Mangga ngagidir amarah Arjuna baringan nikah. Pupu mas iya. Kurang ngajar temenan sampean Gatut Kaca. Aina Arjuna nu bakal nu gejang sampean nerasakeun pusaka kaula Sarotama. Anu yakin Sarotama bisa ngalah nyawa sampean. Mangga kersana Arjuna ngagunakeun pusaka Sarotama agemanan maksud dilempakeun ka satria pringgenani Gatut Kaca. Pinasti satria pringgendani Gatut Kaca. Dak mungguh nyata manusia nu gelar di alam dunia tara salilana pinangih jaya apes bakal kasora. Dina ieu carita satria pringgendani Gatut Kaca nujukeun aku apes kasifat ku pusaka Arjuna Sarotama ngewag warugana sapada harita. Barang satria pringgendani Gatut Kaca keuna ku Sarotama ngagaur soantena genjlong jagat karaosna. Sapraptanipun satria pringgendani Gatut Kaca ragrag tomintak ing lemah. Katingali ngalayang saha anu aningali kajabi lurah Semar Badranaya. Barang Gatut Kaca bade ragrag diraud di paguku Badranaya. Juragan abdi teu sangka teuing agan kunaon.
ting duduh ting tega juragan Arjuna dugikeun ka kieu gamparan juragan abdi ya si abdi agan kunaon. Duh gambaran juragan abdi ya si abdi agan. Dan sing emut akan dan sing emut geuning akan sieun emut ya si abdi. Gambaran juragan abdi sing emut. Agan ya si abdi semanu mending ngiring mati gambaran juragan abdi. Ya Allah, Gusti nu agung. Anu sifat Rahman Rahim. Tekiat abdi tekiat nandangan kaperih ati nutumiba kana aduh Weh juragan abdi kasaha abdi ngalindung nitip diri sang badan upami agan teu aya nu jadi harapan balarea dunungan agan ngantuna abdi sadayana kasorang tangtuna sangsara tungararaga moal dikuburkeun ku abdi bade dibantu nagan ka mana abdi nya ini etang-etang milari marganing pati dibantun ku abdi kan moal dikubur moal nya teuing Lurah Semar Badranaya luntak sakaparan-paran nuturkeun ilung sukuna bari nandang kasungkan mama. Kalayan toleh dipapangku babatangna satria pringgenani Gatut Kaca anu perlaya pusaka Arjuna Sarotama. Sanajan tacan dugi kana mangsana ananging dapuguh apesna mangsa harita. Mangalura Semar Badranaya lumampahna nuturkeun sakarep indung suku na tepuguh anu dijugjug etang-etang milari marganing pati. Sawios agan jisim abdi dugikeun ka perlaya mending abdi ngiring mati sareng agan ayeuna. Ngiring mati abdi ngiring mati. Perlambang hiji satria lain loba pangawasa saratna anu utama terang sajatining sembah terang sajatining sembah Raksa Art Production. sembah ka anu kawasa sembah ka indung ka bapa anu mere pangabisa sareng nu mingpi negara sareng nu mingpi negara aja nang
nangis si ora ana si ora ana aja nangis ya si ora balain ngentel bae siwala salin pawarsa Lurah Semara Badranaya luntak sakaparan-paran tepuguh anu dijugjugnya nak babatang satria pringgenani Gatut Kaca nu perlaya ku pusaka Arjuna putra Panengah Pandawa bari cerik ngabangingik Lurah Semara Badranaya kurang atenan di handalam siam gesan sampereun kurang tura di hanjuang siang gesana sumanga urang gentos ye carios ngawiosaken kawontenan ing salebeting pacabrakan saha nu kaucap kajabi nyata sawi jiwi kulinuhu resi nu sugih ku pangarti panita nu loba pangabisa Resi ajar sakti sineba wonten hingkang putra Bang Pancasakti. Sapraptanipun lumampana Bang Pancasakti sineba wonten hingkang Rama. Nyatana resi ajar sakti. Mangga lumampas sawangkulan hingkang putra. Kadio cu marak kadiaya istana pidana lama jaga terus turawang pinayungan manggulingan wajah ayo nama ngaturaken sama bakti putra panjenengan Rama Dewaji geura calik cu adio bagus Agung cukup lumur nu kasun jemar hampura nu ditedak kaulangu abdi henteu oleh meunang semuges mah Tibatan jamin sabar tangtos mulus rahayu nu manis tangtos nama mulus rahayu baling biung jadi di pipi garang pekan abadori
abdi matis pikir lamun can laksana diri aya nama laksana diri rek ngawisok sieun salada puguh teta ludeng Mang Dadi wayahna sanes abdi henteu nyaang dapuguh kagungan di Raksaat Production. teu kacai eta suka jai diwa hangan diwa hangan tiba tangan teu ngajadi tiba ngajadi suka kiamat surang Gadang-gadang misaina disimpan dina tampayan geuningan disimpan dina tampayan ari taun abang-abang kanu hina dama lantaran abang kanu hilang ada mah welang haruman gunung haruman palengan gunung letih kalung mama abdi kalung Rindi krincang Rindi krincang jauh ambon mendikah sidik pisang sidik pisang si goreng ambon sorangan ambon sok sieun tetepang deui nya isukan pasar Karawang kareta api dikuling isukan urang
kurang api ulin gerak-geranya mah Nah mana Wina? kurang kareang mangdani kurang api ulin Salah jeung na kumaha teh jang tos kitu teh. parang kaun tuntip laksana kata mangdas kajadian sakayang cita-cita berang peking gerak-geranya laksana anu cita-cita Benying mana benying di sisi parigin maning. Bang Juli Mending mana mending Dewi Sinta Dewara Makassar di Asrofa ada nama di Mika cinta kasasama jadi dasar kebangsaan jadi dasar kebangsaan Turiala Diladi Napa batu Manak pandang Dibasih Allah Mika Pak Sanis gitu mata hati Raksa Art Production.